Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi tepang deui dina pidangan dongeng Sunda kalayan judul Ngempur Layung di Dusun Linuhung. Naskah karya MH Ubaidillah. Garapan dongeng ku Mang Lili Guntur. Hanca garapan anu katunda dina episode ka-13 teh nalika dugi ka Ki Jagatsetra langsung ngacorelat. Bari gugupai menta diudag. Kolebat dua nana macleng nuturkeun blesatna waruga Ki Jagatsetra. Nambe deui kadinya hanca teh urang teraskeun. Naon anu ku abdi kedah dipidamel gan rakean, Ceuk emban bayuh-yuh karakean Setra Jali di hiji rohang khusus. Tepikeun ieu surat ka Ayundari. Omat masing ati-ati. rakean Setra Jali ngasongkeun solobong jati ukiran Bari creng deui. Duit sababaraha siki kencring emas saker buruhna. Beurang eta Ayundari katara lesu. Gerak ibingna teu eusian sok sanajan sababaraha kali dipetakeun anger we awakna karasa lungse. Ingetanana ngaradak runyai jeung teu gancang nangkep pangajaran ti Nyai Wiradirega sakumaha biasana. Nyai Wiradirega surti lamun mojang asuhanana keur boga masalah hate. Ku kituna gentak latihan teh diberhentikeun heula. ayun keur tengareunah awak hanji gue maraneh mah malurang heula kaitu. Nyai Wiradirega mopoyanan ka Paranayaga. Bibi terang naon disebat tresna? Ceuk Ayundari sanggeus kayaan jempling. Nyai Wiradirega paham ku eta pananya sarta surti oge Mun mojang asuhanana keur kasmaran. Ceuk Nyai Wiradirega tresna teh karunia Sang Mahamurbeng alam. Alatan teu wujud tapi atra ngaringkangan rasa. Tresna nyatana rahim demi medana utun kaendahan. Kating triman jeung kagandrung anu ngaujung kana kabagjaan. Kitu ceuk Nyai Wiradirega ancad lair. Dikitukeun teh dina panenjo Ayundari. Ujug-ujug ngolebat beungeut gandang rakean Setra Jali. Sapanjang hirup asa can nyeueum jajaka tandinganana. Hanjakana teh samangsa peuting mangkukna. Dirina balaka yen mangkuk dipanganjerkan Nyai Wiradirega semata-mata keur tandonkeun selir pucuk pangaulaan. Sajungna emban bayuh-yuh ninggalkeun dirina. Ayundari netep seukeut wadah surat di rakean Setra Jali dina keupelan leungeunna. Kalangkang jajaka gandang deui-deui ngolebat. Bari ngageter surat teh diilo aksarana. Sajongjongan Ayundari ngahintu. Sining surat teh horeng pujian. Tresna oge kakuciwaan. Ayundari ngabebeutkeun awakna kana dipan. Marengan rebengna dua kalangkang gandang Pandara jeung rakean Setra Jali. Kakang nyaah ka Ayun. Kitu ceuk kalangkang Pandara. Tapi kalangkang rakean Setra Jali ujug-ujug nyampeuk. Kakang anu tresna mah lain Pandara. Kakang kacida asihna ka Ayun. Kitu pokna. Pok geurentes hate Ayundari. Kuring teh calon inung terena. Sok sanajan hate mah baruntak. Teu sudi najis teuing boga salaki ka aki-aki. Bari jeung teu aya rasa tresna. Tapi naha nya ieu teh takdir dirina. Ceuk geurentes hate Ayundari. Surat teh dibaca deui anu unina. Ulis Ayundari anu geulis kawanti-wanti. Kakang rakean bari saenggana tiwas. Balayar kasagarana langsa.
kapitapak rajegna tarali kingkin kumargi cundang ngeunder kembang melati asih anu morontod selebeting kolbu. Ayundari ngadekeun surat kana dada nyengseungna. Sajatina bangga pisan saker dirina nengtukeun pilihan antara nganti kapastian pandara nampik kahayang sang pucuk pangaulaan atawa ngahiap tresna rakyat Setrajali. Bedug asar handaru Ayundari sadar mun sakedeung deui Nyai Wiradiraga datang geusan ngamandian dirina ku cai kembang sataman. Saterusna diaping karo hangdangdan oge di papatahan ngararab aksara jeung tembang kadaton sakaligus neuleuman eusi jeung hartina. Inget kadinya ngole Nyai dina pikiran Ayundari geusan aya lolongkrang dirina nyieun surat balesan bari sakalian nyalin guritan-guritan tembang. Ayundari imut ngagelenyu. Kocapkeun ayeuna di pendopo utama. Pupucuk pangaping paguron tiluan kekentong leluhur mandahyang larang keur padung dengan daria. Panembahan jagat dipa seueu ti selir kadua rakean dirgantara katut Ki Nagarin Seba salaku pupuhu pangheuyeuk wewengkon Darmaniloka bawahan Mandala Cangkuang di mana wangunan pasanggerahan agreng karek beset dianggeuskeun. Rarancang pasanggerahan agreng rek sagancangna dilongok tur diresmikeun. Ku kituna Ki Wirasinga dipancen saker tatahar sagala rupana. Pupuhu lembur, juru tugur duku, demang, lurah jeung sakumna rahayat dicaram tandes barang gawe. Kabeh diwajibkeun kudu daratang demi ngabagiakeun rombongan pupucuk pangaping paguron dayeuhan. Sing sabae anu nyoba-nyoba nentang jeung ngalanggar tangtuna disadiakeun tihang gantungan atawa seseukeut gobang keur ngalocotkeun nyawana. Basa aya mojang demplon ti kajauhan ngadaleungda bari nyonyuhun bokor uparambe. Pupucuk pangaping paguyuban paguron curing hak. Saha itu anu herang-herang Wirasinga? Pokna bari noe punduk Ki Wirasinga. Seukeuneun dari Siwi Tunggal Demang Montengan sinuwun. Wah, geus kawin acan. Numutkeun warta mah 3 poe deui ngajatuk rami. Ki Wirasinga dongko rengku. Engke peuting bawa madep ka kula heuh. Mujuhna dipurak heula ku kaula. Saseubeuna. Pok pupucuk pangaping paguyuban paguron ditungtungan ku ngagak-gak. Ki Wirasinga ungeuk depong. Kocapkeun di sajen tempat. Harita rakean Setrajali colohok. Samangsa emban bayuh-yuh ngasongkeun buntelan lawon sutra ka hareupeun manehna. Ti saha ieu teh empok? Nu bener, cikan mana? Pokna deui sanggeus nu ditanya ngaharewoskeun ngaran Ayundari. Lawon sutra bungkus surat teh sakilat disabet. Sedeng emban bayuh-yuh mundur keluar rohang. Teu sabar surat dibaca huruf per huruf dina wangun dangding. Kieu unikna. Kakang anu gandang, widian ayun cumarios jujur. Ayun teh japati anu kabui ku kakawasaan Nalendra. Sok sanaos mibanda tresna ka Kakang Pupujan Galih. Ayeuna sumangga teu langkung Kakang. Rakean Setrajali melengak ngabayangkeun rancunit beungeut Ayundari anu dipaksa pirusa geusan jadi selir anu jadi bapana sorangan. Teu kira watir kuna nasibanana dipapak jauh-jauh ti labuan babakan Mandahiang disapih tina kanyah indung bapa
serta dibarengkos tina kabebasanana salaku mojang merdeka. Ayun dari jelas dibangkol hak-hakna. Wungkul keur ngamemenan pucuk pangaping paguyuban paguron anu kakoncara rampus pucuk dangdaunan ngora. Ayeuna urang caturkeun kayaan Pandara. Basa Pandara jeung Daryaga datang teh utari kacida atohna. Tapi ana rek sapok-pokeun ngomong, Pandara ngahuit ku cara ngantelkeun curugna kana biwir. Puguh atuh. Utari manyun bangkenu, tapi lucu. Kekawasaan. Lain sakur ngudak kepentingan diri sorangan. Oge lain keur gumagah sama mena ngajatohkeun kawijakan. Tapi sajatina sakur ngawujudkeun jenglengan keadilan jeung bebeneran keur sakabeh panghuni bumi. Ceuk Panembahan pucuk linuhung ayem. Kaayaan ting-tim jempling sabudeureun pajaratan bubuyut para pangagung mana yang lara. Urang sok kabahasakeun. Hirup teh ibarat kikiping anu terus bergerak marengan puteran waktu. Kadang di luhur, aya kalana dihanap. Nya anu kitu pisan kasebutna pasang surut kaayaan anu geus ditetepkeun ku Hyang Murbeng Alam salaku kudrat anu teu bisa diirodat ku makhluk. Parandene kitu saupama bebeneran jeung keadilan geus dipepehek dijieun kakeset ku kajahatan jeung kaangkara murkaan, mangka hak jeung kewajiban saban urang geusan ngomeanana. Sabab dina hakikat nama manusia mibana tanggung jawab anu sarua sakeur nanjeurkeun dharma sakumaha perilaku para sinatria anu kagambar dina pustaka Mahabharata. Panembahan pucuk linuhung nutup papagahna sarta umajak geusan bareng ngadungakeun para ahli kubur sangkan tingtrim di gedeng mantenna. Ki Baraja Seta, Ki Jagat Setra jeung Ki Jaya Sakera hideng ngawurkeun kekembang seger luhureun pajaratan. Basa budalan utari langsung ngenyang pigelang Pandara ngajak ka saung juru wengkon pajaratan. Tapi Daryaga katara ngalieus, saterusna amitan rek nyampeurkeun kanu jadi bapa, Ki Jagat Setra. Sajatina hatena sirik sakaligus sedih nenyo Pandara leuwih narik perhatian utari. Coba lamun kitu peta teh ka manehna. Meureun bagja. Sokomo bari narima cika tresna manehna anu beuki dieu teh beuki ngagugudag. Bagja pisan. Sokomo deui lamun utari teh leah hate daek narima dirina. Selaku bebeureuh maneh geusan hirup sukapeuri saumur-umur. Ngabayangkeun kadinya Daryaga suraseuhi sorangan. Bari ngalinting udud kolobot Ki Jagat Seta ngarekepkeun sila. Sedeng hareupanana meneko Daryaga. Pok. Naon anu deki ku Andika rek diobrolkeun ka Rama teh? Kulah yang nyaho. Nah, Mamang Jagaralaya nyumputkeun maneh ti urang Rama. Daryaga setengah harewos Ki Jagat Seta ngajenghok. Jadi Andika yaungnya jeung si Antahon. Nyaha. Pan si Mamang Jagaraya teh Rayi Rama. Daryaga kerung. Andika nyaho kitu. Di mana ayeuna tah si Antahon teh? Ki Jagat Seta kalah malik nanya. Secara singkat Daryaga ngalalakon cenah Ki Jagaralaya ayeuna jadi bapa tere Ki Wirasinga. Sedeng Nyai Saketi pamajikanana jadi juru asuh ti leuleutik pucuk pangaping paguron Puseur Dayeuhan alias Ki Panembahan Jagatdipa. Ulah tepung di Candi Purnahiang Abah. Daryaga nganggeuskeun dongengna. Sawatara Ki Jagat Seta tanggah kana para ranggon. Teu nyangka mun nu ngaran Jagaralaya aya keneh di kieuna. Teh si Antahon teh nyumput dina kerek pamajikan jeung anak terena. Pokna dina jero hate. Najan kitu pamulu bear marah maena mah atra mapaesan beungeut karijutna. Sokomo mangsa Daryaga balaka cenah remen diwaris elmuning kanuragan sacara demit
ku mamangna. Saterusna ngereuwih sangka nu jadi bapak ngalalakon naha juntrungan Ki Jagaralaya sasat mamangna bangun kacida dipika ceceupna. Para mitra hanya kehabisan. Waktosna kasengker ku durasi cag dongeng Sunda Lili Guntur urang cekapkeun duwi ka dieu. Insyaallah tepang deui dina channel anu sami. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.